Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nyanggakeun pidangan dongeng geber-geber hihid ai wilujeng ngadangukeun. Zaman baheula aya dua budak adi lanceuk geus teu indung teu bapa teu sanak teu kadang estu eta barudak teh pahatu lalis lanceukna lalaki kira-kira umur 7 tahun adina awewe kira-kira umur 5 tahun ditinggal kolotna ngan imah reyo dungkul pagawean eta barudak sapopoena ngarala suluh kaleuweung mulungan pangpung atawa lanceukna naik kana tatangkalan mites genrangrang ngugararing eta suluh teh dijual ka tatanggana atawa ka pasar ladangna keur waragad hirup maranehna. Hiji mangsa ngarala suluhna di tegalan eurih didinya rea tatangkalan eurihna sadedeg kumaranehna katenjo aya tangkaloa nu buahna raruh-ruy pikabitaeun nu lalaki naik kana tangkaloa ngalaan buahna nu arasak diasup-asupkeun kana koja bawana adina ngadagoan di handap yang hunjar lambar dina tumpukan eurih hirup teu lila budak awewe teh ngawih kieu Kang tulungan aya nu gagarayaman kana suku jeung ngegelan ceuk lanceukna ti luhur bari jongjon ngalaan buah loa usap bae nyai meureun sireum teu lila budak awewe teh ngawih deui Kang tulungan aya nu gagarayaman kana suku jeung ngegelan ceuk lanceukna ti luhur tangkaloa naekna beuki luhur usap bae nyai meureun sireum teu lila kadenge deui budak awewe teh ngawih deui Kang tulungan aya nu gagarayaman kana suku jeung ngegelan ceuk lanceukna ti luhur tangkaloa usap bae nyai meureun sireum budak awewe ngawih deui tapi sorana beuki laun malah les pisan Kang tulungan aya nu gagarayaman kana lanceukna turun pohara kageteunana lantaran adina eueuh dina tempatna eurih urut diuk adina busik nu barusik teh ngabulungbung manjang kulanceukna tuluy dipapai dina tungtungna nu busik teh katingal ku manehna
orai sanca sagede gulungan kasur nangkarak bangkang paeh beteungna bungkian sigana paeh kamarakaan keur kitu kadenge ku eta budak lalaki sora manuk di luhur kiara cukri cukri turik ku pucuk eurih cukri cukri turik ku pucuk eurih tidinya lanceukna teh niruk pucuk eurih nu garing nu seukeut tuluy beuteung orai teh diturih ana borengkal teh adina hirup teu sakara-kara regeyeng nu lalaki manggul beungkeutan pangpung ngiringkeun adina baralik bari ngadalaharan buah loa nu arasa 2 tahun ti harita dina musim katiga cai walungan tibang ngerelek tibang ngerelek hiji mangsa menak-menak ti dayeuh ngersakeun mundai di leuwih sipatahunan dina waktuna barudak pahatu oge milu tarurun ka leuwih mimiti nama nu lalaki nyairan beunteur jeung hurang nu marabok adina nu ngundangan lila-lila budak lalaki teh kabitaeun ku palika nu teuleum mareunang lauk galede manehna milu teuleum nya bae manehna oge meunang nilem sumangetna beuki gede tuluy teuleum kanu jero tapi aya sajamna manehna teu mumbul-mumbul adina jejeritan menta tulung telila hiji palika mumbul bari nangkep si ujang pahatu geus maot adina ceurik auk-aukan akang-akangan ku palika duaan mayit teh dianterkeun ka imahna digolerkeun dina babalean diruruban ku samak butut ceuk salah saurang nu nganterkeun dikubur nama isukan ayeuna mah kapalang kami keur mundai tuluy maranehna kaleuwih deui budak awewe ingeteun kana omongan indungna basarek maot kieu ieu jimat ti karuhun simpen sugan aya maunatna nu disebut jimat teh mangrupa hihit ku budak awewe harita dicokot tuluy dipake ngageberan mayit lanceukna bari ngawih kieu geber-geber hihid aing kabuyutan warisan ti nini aki pangusir bibit kasakit panawa anu cilaka aneh mayit teh ngerenyed tuluy ngawih kadua kali geber-geber hihid aing kabuyutan warisan ti nini aki pangusir bibit kasakit panawa anu cilaka mayit teh beuntak panona gular gilat tuluy ngawih katilu kali geber-geber hihid aing kabuyutan warisan ti nini aki pangusir bibit kasakit panawa anu cilaka juring kang lanceukna hudang waluya teu sakara-kara kacaritakeun
Raja di eta nagara kagungan putra hiji-hiji na pameget nunggal. Eta putra ku ibu ramakna pohara di damak-damakna. Keur kasep jeung calakan teh handap asor jeung hade basa deui. Hiji mangsa eta kakasih ibu ramakna teh teu damang wales. Dukun lepus dikelun, paraji sakti dikerid. Tapi saurang oge boh jampena, boh ubarna taya nu mental. Nu teu damang deng-deng bae malah wuh repot. Cindekna dukun lepus ilang lepusna, paraji sakti leungit saktina. Nu nyoba ngalandongan munggah ka ngantai, tapi teu aya nu hasil. Kangjeng raja jeung prameswari siang wengi tetebih ti pajuaran nu teu damang. Pamarentahan mah kumaha patih bae. Di imah barudak pahatu nu lalaki ka adina nyaritakeun putra raja nu teu damang wales, teu aya nu bisa ngalandongan. Kumaha upami nyai nyobaan ngageberan ku hihit jimat? Asal dihidinan asup ka karaton. Tembalna lanceukna ngadeuheus ka juragan patih neda widi yen adina bade nyobi ngalandongan nu teu damang. Saha bae boh kolot boh ngora, boh lalaki boh awewe menang nyobaan ngantai bae. Isukna dianteur ku lanceukna si nyai ngilu ngantai ngalandongan. Gancangna bagian si nyai asup ku siwel tina jero bajuna. Si nyai ngaluarkeun hihit jimatna tuluy ngageberan nu teu damang bari ngawi. Geber-geber hihit aing kabuyutan, warisan ti nini aki pangusir bibit kasakit, panawa anu cilaka. Nu teu damang anu tadina peureum bae teh berai beunta, laju ngawih kadua kali. Geber-geber hihit aing kabuyutan, warisan ti nini aki pangusir bibit kasakit, panawa anu cilaka. Nu teu damang socana gular-gilar rurat reret ka ibu ramakna nyeh imut ngawih katilu kalina. Geber-geber hihit aing kabuyutan, warisan ti nini aki pangusir bibit kasakit, panawa anu cilaka. Juringkang nu teu damang teh gugah. Sang raja ngarangkul putrana, ari prameswari ngarangkul si nyai, digalentoran diciuman. Boh sang raja boh prameswari rarambai socana cisoca kabinga. Ti harita si nyai teu meunang balik deui, kudu tetep di karaton. Diasih pisan ku prameswari jeung ku sang raja. Beuki lila, beuki geulis, beuki apal tata titi kamenakan. Barang pangeran jeung si nyai pada sawawa tuluy ku sang raja ditikahkeun. Pestana rame pisan. Lanceuk si nyai diangkat jadi menteri. Cag ieu dongeng dibantun tina blogspot rupa Sunda Pura. Hapunten bilih aya kekecapan anu kirang mernah, bilih aya undak
usuk basana anu kirang reres. Hapunten abdi neda hapunten mugia ageng ngama. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.